punten. Teh meser. Nya kedap. Antosan cek abi teh. Ieu teh sore-sore abi kerek beres ngamandian anak bocil. Kabur aya barudak tatangga ti kampung sabelah anu arek jarajan. Tungtung mah rubat ribut teh makekeun baju anak bocil oge. Beres teh ngabajuan anak bocil pas keluar. Eteh ih cenah ieu abi penggemar eteh. Euleuh cek abi teh ieu tukang seblak boga penggemar. Tuh biasa we lamun aya pelanggan anyar teh pasti jarajan makroni basah. Ieu teh aya 5an sarua 5anana oge jarajan makroni basah. Opatan meureun anu saurang mah jajan bacil. Terus di dieu oge aya nu jajanna teh jeung roti bakar. Terus moal tinggalin oge pasti jarajan minuman. Atuh da teu lengkap meureunana jajan nu lada-lada henteu bari jeung minumanna mah. Sabenerna mah ieu teh kamarigi kadarieu cenah. Tapi bablas malah kahandap teu kapanggih warungna jadi weh henteu jadi. Da warungna di jero gang nya. Ieu teh heg jauh heg cuacana teh keur mendung. Malahan mah geus hujan tapi na leutik. Tadi teh sajaroning maranehna geus baralik kapikiran weh kahujanan teh nya cek abi teh. Soalna teu kungsi lila maranehna baralik teh breg teh hujan badag. Tah ieu teh pesenanna geus bareres. Tuh terus ku abi teh ditoongan heula da bisi salah mikeun. Pan ieu teh makroni basahna aya nu teu make sambel, aya nu sambelna 1 sendok, aya nu sambelna 2 sendok. Intina mah beda orang beda selera meureunna nya. Tah ieu kabeh pesenanna geus beres. Jeung taratinggalieun lamun geus waktuna mulang pasti ku abi minta heula dipoto. Pokona mah halatur nuhun pisan nya tos jauh-jauh ngaja jarajan ka warung abi. Mudah-mudahan we jadi pelanggan. Pelanggan, langganan maksud teh.